Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma badu. Palamitra anu kusim kuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kanggo sagala limpahan rahmat sarta barokahna. Tina kesempatan urang tiasa patepung laung Pak Ampok jongok Dewi sasarengan dina dongeng anu judulna Beentang Pasantren. Bagian ke-7 karangan Usep Romli, HM. Breh rarai Bapa, rarai Ema. Pinuku kauningan jeung kasadrahan. Pinuku harepan, yen kuring anakna baris jadi kiai. Tapi satu kangeun eta, nyumput ka melang, sok sieun melengkung bokas nyalahan, kawas putra-putra nu sejen, lanceuk-lanceuk kuring, nu leuwih sibuk mikiran urusan duniawiyah, dibelaan nyilih keun kapentingan uhowiyah. Saperti Kang Sambas, dina suratna minggu tukang, ngimplik-implik, pek aeb sing junun ngaji, sing tekun ibadah. Pau-pau riheun akang, caliweura. Loba teu kabur waktu. Emalum hirup ngadunungan, katalian ku disiplin. Saka peung akang hayang baruntak, lantaran karasa, rea pisan kawajiban ka Allah, pangpangna salat nu kasilih keun ku kawajiban ka manusa. Alhasil, gede kene kasiun ku manusa, batan ku Allah. Akang ngarasa dosa, tapi nyakitu, karek semet ngarasa. Nyingkahan mah can bisa. Nu matak akang ngajurung pisan ka aeb, sangkan sing hatam nyukcruk ilmu agama. Tong luak liuk mikiran dunia barana, bisi katong lokeun, model akang. Hese ngejatna, geus kieu maah. Breh Dewi gambaran urut wawangunan pasantren Aki. Masjid satengah burak-rakan. Adegan pondok berabruna lambru. Kawajiban aeb nanjeur keun wawangen Aki almarhum, kitu amanat bapa basa anjeun narek mulih, tas jajab kuring ka pasantren. Astagfirullahalazzi, kuring musab beungen, naha make nyalah keun kolot nu sakitu haatna? Make ngaujai paniatan kolot nu sakitu muliana? Anu batur maha muji. Bagja boga kolot model aeb maah. Ka anak teh teu ngajurung nyiar ilmu agama anu sama sakali henteu komersil. Beda jeung kolot kuring jeung kareanana kolot-kolot batur kuring, ngajurung nyiar ilmu teh ka anu sakira gampang ngahasil keun duit bae. Dibelaan nyuap nyogok, kalawan harepan, tengke jinis bisa balik, bati kapetik, ladang ngajual Dewi ilmu nu disiarku jalan nyuap nyogok teh ya. Kitu cek batur. Nahaku sorangan dianggap salah, ku anak pituin, kuring ngaharuk. Teu pira alatan kabunggulengan ku awewe, nepi ka aku dumang prungkiu. Salat didupak, ngaji. Dirampit. Allahu Robbi, mugi anjeun ngahapunten dosa abdi dinten ieu. Pikeun nentremkeun hate, kuring maca falak fina sababaraha balikan. Panonpoe geus lingsir ngulon. Guragiru kuring indit ti saung. Satengah lumpat muru pasantren. Nu keur ngaraji di masjid acan bubar. Tapi lohor mah geus akhir manten. Tereh asar malah. Tulus nama kuring ngaringkuk ti di kobong. Soran nu ngaraji di masjid, atra kadenge. Soanten kiai ancatur bentes ngunikeun kecap-kecap jeung runtuyan kalimah.
Sabagian nungtut diterjemah keun. Nu keur diaji teh, kitab Tasyilut Turukat, karya Syekh Sarafuddin Yahya Al-Umriti. Mangrupa nadom tina awarakat kitab usul fikih kamasyur karya Imam Juwaini Al-Haramain. Af'alu taha syahibis syariah. Jami'uha maradiyatu badiah. Wagauluha immatu sama kurbah. Fathatu ula efafilul kurbah. Minal husususyati haid sukama. Daliluha kawaslihis syama. 2-3 kali mama ajengan maos bait kahiji, babul efeil. Saterusna, breng santri-santri nurutan. Geus kitu sakira merna, henteu aya nu salah, kiai kekeprok. Jeb santri-santri jarempe. Pok kiai. Af'alu taha syahibis syariah, jeung sawatara laku damal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anu mangrupi syariah. Jami'uha madiyatu badiah. Sadayana dipikarido tur hade. Nadoman diluhur, saur Mama Dewi, nerangkeun bab af'al, Kanjeng Nabi, yen sagala rupi tingkah laku anjeunna dipikaridoku Allah subhanahu wa ta'ala. Sadayana estuning kahadean wungkul. Dina gurat badagna, tingkah paripola. Rasulullah teh, dibagi 2 bagian. Hiji, tingkah pola nu sifatna ibadat. Leu ogi dibagi 2. Hiji, khusus kangge anjeunna nyalira. 2. Ibadat khusus nu sanes kangge anjeunna wungkul. Mun aya dalil nu nuduhkeun yen eta pagawean teh khusus kangge Nabi nyalira, disebutna afal husu isyah. Contona, saperti wisal, puasa biurang pauting teu buka-buka. Teuing sabaraha bait nadom nu diaji teh, kuring teu bisa ngabandungan saterusna. Kaburungal nyap. Udang soteh ka gimreung-gimreung kunu arasup ka pondok. Kunu arasup ka kobong masing-masing. Santri tea, ari kaluar ti tempat ngaji teh, teu beda ti meri dikencarcun. Recok. Ribut. Hohek. Nu ngobrol baur jeung nu ngapalkeun nadom. Lir pocong-cowong. Datang ka jero kobong, kitab digubrakeun kana memejaan, ucul-ucul bari teu eureun ngaderes. Sora lengkah geblag-gebluk. Sora palupuh reketan. Sora bilika surung-surung, heheloban. Timana bae, mani karek panggi. Si Padil mucunghul, persis pisan basa kuring ngorejat satengah lulungu. Wayah kumaha ieu teh, kuring ngarapape ureupau. Asar. Karek adan. Kumaha hasil? Hasil-hasil 7 mulut, cek kuring ketus. Riut jangar, jeung medenghelku pertanyaan si Padil kitu. Lurah santri nanya keun anta, manehna neuteuk. Naha make nanya keun? Panyahoeun indit ka pasar. Aya nu bebeja, anta cicing di Ciporang. Saha? Wallahu alam. Ngan cenah, cok beja nu nepi ka lurah santri, anta keur ngajentul di Cukang Ciporang. Terus kumaha? Enya, kitui. Lurah santri nananya keun ka ana, cenah. Jang aep teh bener ka pasar. Ku ana di Jawa, leres bade meser mangsi logat wawartos ka ana maah. Lurah santri semunwu teu percayaun kana katerangan ana manehna satengah ngadesek, malah nganggap ana ngilungan, sabab ceuk laporan nu katarima ku manehna anta kapanggih kureaan, keur nguseup di Ciporang, dina waktu usum ngaji. Paduli, rek nguseup rek ka pasar, urusan ana pribadi. Tanggung jawab ana pribadi.
Pokona rumah sapoe yu ana teu milu ngaji, jeung teu milu salat berjamaah. Cek kuring satengah murang maring. Teu ngaku ari teu salat maah. Ukur nyebut teu milu salat berjamaah wungkul. Kagok ngabohong, bisi dosa teuing, asar maah kuring milu berjamaah. Turun ti kobong, mandeuri keun maneh. Heun teu wudu dina bak deui. Tapi ngahaja katampian. Lantaran embung pada moncongok teya. Padahal kadengi geus mimiti komat. Dumadakan di tampian aya usian. Pantona nutuk mani regap. Kapaksa kudu nungguan. Nu di jero kawas kajongjonan musei. Geus di deheman sababaraha kali. Kolotrak panto tampian muka. Lol, gebek. Imas, geuning. Deungautna, cipruk kucai pangwadean. Lengaun kabaya disinglit keun luhureun siku. Sampingna rada nyingsat semet tuor. Katembong bitisna maning ngolenyai. Kuring hareu geun. Manehna oge hareu geun. Sakedapan paadu teu-teu. Hawar-hawar sorati masjid, rampak nyebut, amin. Kocopok sora lau. Ribut hakaneun dina curugan pancuran. Imas ngorejak. Ngajuang cindung tina sasampayan. Satengah lumpat manehna meuntasan cukang tampian. Teu waktosna, seep, palawargi tangtos panasaran, tapi da kumaha atuh kedah hanca. Mangga urang antos salajengna. Caak urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepun, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.